wajar lamun para arifin makomna di luhur wajar sabab naon marantunana jalmi-jalmi anu istimewa di peunan Allah Subhanahu wa taala. Yang sabaraha ya? Kira cik sok anu bari diteruskeun. Untuk menempuh arifin apakah kudu nempuh lah maqam abidin kan tenan teh sebab tahap-tahapan kudu bareres heula hiji-hijina moal bisa urang jadi arifin lamun urang teu nempuh heula jadi abidin arek nepi kana hakikat teh ngadongengkeun hakikat syariat heula fikih heula kuasai cara salat heula kuasai gitu bacaan Quran bacaan Fatihah perkara nu ngabatalkeun salat nu ngabatalkeun wudu farduna salat kudu apa sing tartib sabab naon bisi jadi thariqah anu mikung ngagejlik teh ujug-ujug weh ngobrolkeun tauhid ari salat henteu puasa henteu ngaji henteu celaka ya ngobrolkeun kamaarifatan tasbih dibawa salat henteu har itu dalil teh apa rek kumaha ya nah, sehingga ieu kudu ditempuh syariat heula bab urusan muamalah gitu sing rapi heula kabehanana tak kejlik kana thariqah beres kakara kana hakikat ngarah nepi kana maqam ma'rifat beh ditunan tahapan teu bisa ditunjalan teu bisa diliwatan teu bisa diajaran abdi mah teu perlu syariat teu perlu thariqah abdi mah langsung ngaos hakikat bawa tausiah sabab naon syariat bakal ngadukung kana hakikat syariat bakal ngadukung kana thariqat tuh lamun cek dina thariqah teh anjeun kudu wirid atanapi anjeun kudu mudawamah salat sunat hajat misal ieu mah dina salat sunat hajat teh siga tadi teh salat tiap ba'da Fatihah rakaat kahiji misal Al-Kahfi atau Taubah dan lain sebagainya hek orang itu diajar haji teu bisa baca Quran teu ngarti rek dibaca latena urang latena apakah ngajamin karena hukum makhraj jeung tajwidna pan teu ngajamin Fatihah mah nu penting mah ati we nyangket ka Gusti Allah eta teh aya nu kitu tingali kolot baheula datara baralek maca Quran teh tong nempo nu teu balik atuh tingali orang Jawa an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin karena itu macana ge geuningan entong nurutan nu kitu atuh geuningan abdi kantos ninggal ulama salatna ge takbirna ge jiga nu asal-asalan ningali gerakan salatna ge jiga nu gasa inget hati-hati urang boga naha sabab naon arejeunana ilmu syariatna geus kacekel bacaan Quran di antara orang geus bisa maca Quran qiraah imam saha ya
Imam Syafi'i. Hah? Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i. Orang nu umumna Imam Syafi'i ganti ku imam nu lain. Cek batur teh balik jika batur meureunnan kitu ngadangu bacaan Quran nu sanes. Imam Hafiz wadduha wal laili idza saja itu balik ya. Balain teu balik. Urang nu can ngartiin kadinya. Mau nya waduha jadi waduhe. Kan gitu. Kalau sebab orang teu apa akhirnya teu nyalahkeun kana ibadah batu. Gituin. Eta pertanyaan uga hiji, pertanyaan nu kadua naon teh poho deui? Golongan jalma anu kumaha nu meunang ridho Allah jalma anu sagala aktivitas amal kahadeanan teh dicangkatkeun sadayana lillah eta bakal meunang ridho Allah. Jadi ridho Allah itu kudu diberi, kudu diudag, kudu diupayakeun, kudu diusahakeun. Jadi kade naon wae entong dibatasan ku salat hungkul, sabab lamun ibadah dibatasan ku salat rarasaan. Lamun ngalakukeun kegiatan nu lain teh lain ibadah. Engkena bakal kitu. Misal ketika urang ngobrolkeun ibadah teh ngan ukur salat unggul, di luar eta aya babaturan butuh duit 1000 2000, terus urang sebenarnya bisa urang kerulungan eta jelema tapi kurasa eta lain termasuk ibadah, sehingga boga anggapan teh asa teu perlu mantuan sababna lain ibadah. Atawa kieu babaturan urang teu boga motor ka urang minta anteurlah ka ditu sakedeung hoream maneh we sorangan bilage kadinya. Sabab naon rasana teh nu kitu lain ibadah. Kartos lamun geus dikaitkeun ka Allah mah bakal beda deui. Sabab naon nu ditempona lain babaturan nu ditempona sa Allah. Sugan jeung sugan nganteurkeun babaturan urang jadi wasilah lungsurna ridho Allah. Sabab naon ieu teh sami makhluk Allah. Di mana-mana urang ngaringankeun kabingung kasusah batur, maka kasusah jeung kabingung urang bakal dibantuan ku Gusti Allah. Ka Allah deui balikna teh. Sok da urang keur haraream dipenta tulung ku baturan perkara anu sepele da sok loba ararembung teh. Ya. Karek diuk kege antur euy ka ditu euy. Atuh dirage kadinya ieu maneh sorangan atuh. Heuh nyata urang teu motor capek. Pakaian urang daerah itu makan batur urang keur mah teu bisa der cilaka di jalan kudu ngagantian antur lah sakedeung. Haraream ke dieu lah. Kedah rasa jeung babaturan ieu da jeung babaturan mah naon atuh di mana dosa ge gampang silih hampurna mun dihampura ku babaturan jeung dihampura ku Gusti Allah lamun henteu. Jadi apapun aktivitas kudu dikaitkeun lillah. Kartos ya cara urang barang bere kakolot jeung kakabogoh hampang mana dina ati. Mantuan kabogoh jeung mantuan kolot hampang mana rasa dina ati. Oh, teu boga kabogoh nya teu ngajarawa we. Lamun urang ngarasa hampang mantuan ka indung jeung baba eta alus daripada mantuan hampang ka kabogoh. Barijeng duanana lain lillah, ieu mah anggap duanana lain lillah gara-gara arah-arahan manusia we duanana. Komo lamun dikaitkeun karena Allah wah geus jauh tanah ka langit atuh.
Cek age loba pemuda-pemuda anu tarawani nolak di mana diajak jalan-jalan ku kabogoh, tapi begitu kolot nitah mang meulikeun uyah ka cangkring hararese. Lamun dipenta tulung mah ku kabogoh, siap gerak 24 jam terbuka untuk kabogoh. Begitu dititah ku kolot hararese. Sok sanajan ngan ukur pangeusieunkeun cai kana ember ribu, sok sanajan pangnyicikeun cai tina teko kana gelas asongkeun ka kolot meniah sahese bari jeung kudu dititah. Tapi lamun jeung kabogoh mah kakarek ngaprul girimis ge teu kudu dipenta, siap sedia payung geus dibawa. Begitu gebret teh hujan teu kudu dititah, dipangmukakeun payung teh. Dititah teh ku kabogoh henteu. Sabaran keur ngudag ridona kabogoh. Tama sarwana jeung awena teh hayang di kitu-kitu teh digombalin teh. Uluh paling ngeunah eta mah teh betah. Yang pengen martabak enggak? Teu kudu ditanya guys. Kurang teh gidi pamulikeun. Yang pengen bakso enggak? Oh dina WA gidi pamulikeun bakso. Kalau sia kalaparan hare-hare. Astagfirullahaladzim. Iyalah nu kudu jadi bahan pertimbangan ke urang. Teangan titincakan leuwih manfaat sehingga nyompingkeun ngalungsurkeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Kahartos ieu kakolot mah tong make jeung kudu dititah alusna mah naon rupa kabutuh kolot kabiasana siga kumaha pinuhan penuh sab dina miwarang ka urang itu nu hebat. Biasana kolot urang teh di imah teh butuh cai jam 8 tah den ti jam 8 ti jam 7 teh geus kudu dititah mawa 2 tangki ka imah. Tama ari ayam tempatna. Biasana inung urang teh lamun jam 11 peuting teh sok cai salat duha misalkan, oh urang siapkeun cai keur ibakna, cai keur wuduna, bisi sok ibakna ku cai haneut pangnaheurkeun cai teh di jam 10 teh. Mun biasana gugahna tabuh 1:30 atau pangnaheurkeun cai begitu gugah teh geus sayagi naon cai panasna keur naon keur ibak. Tahajudna ibu rama orang bebeurieun maneh tahajud teu atuh nyadiakeun cai keur inung bapa urang. Biasana balik di kantor teh bapa urang teh jam 4 sore atuh siapkeun heula ka senangna teh mun teh mah kopi siapkeun ku urang. Tong make jeung nungguan dititah. Siap henteu ya? Atau da abi mah geus rumah tangga misah geus teu jeung nginum geus teu jeung bapa atuh tinggal bakti ka salaki. Mun salaki tinggal sing ngarti kana kanya anu jadi pamajikan kitu eta. Salaki urang teh biasana karesepna teh karedok mun tengah poe ereng-erengan teh tak panginkeun karedok nepikeun ka barusuh ka masukan ngapoe. Karedok teh tuh. Gitu biasana teh salaki urang mah resepun lamun balik gawe teh diusapan mastakana teh atuh bae we bau-bau kekesang usapan bakal lebih berharga. Jadi tip boka salakina boka pamajikanana tong neangan pigaweun anu ripuh tapi teu matak dipikaridho ku salaki atau ku pamajikan. Sok sanajan perkara anu leutik tapi memang eta ditungguan pisan ku salaki tah eta anu dipigawean. Kahayangna salaki begitu datang balik gawe teh song teh manis. Tong make jeung riweuh ngeusian bak sagala urang mendatang salaki hayo nimba ngeusian bak. Lain kitu dah hayangna ge panggiciankeun cai keur nginum. Berat mana ngeusian cai kana bak jeung cai kana gelas.
Ayo ngete. Karena datang salaki lainnya dia akan cai nyusuh kabeh disusuhan baju nu teu kalalotor ge dikaluar-luarkeun teh mari. Nah, sok riweuh-riweuh teuing gitu. Ieu salaki orang teh karesepna teh lamun keur tuang teh direncangan ku urang. Sok sanajan urang teu hayang oge, geus weh baturan keur tuang salaki. Cicing di dinya. Lalai joanan. Nya cicing berjung nyawa handphone. Kieu. Lain kitu. Kartos ya.